Mang. Aduh, aing nyeri huntu obatnya, Mang. Nyeri huntu? Heeh. Aduh, Di tisan eta teh beteungna lain huntu nu nyeri, eta teh beteungna nu bermasalah. nu nyeri na gede dia, nah kana beut. Kapan eta teh ceuk Dokter. nu pengalaman, dokter bisa panas di jero eta teh. Udah di kipasan berarti Mang. Naonna? Di jerona dipasan kipasan, pas kipas panas di jerona. Heuh, panas di jero eta teh. Heeh. Tunggu pengalaman mah, da urang mah tara. Beda dah si dokter orang teh, si dokter gigi. Terus kumaha cenah cek dokter gigi? Dok, kieu cen teh saya teh sakit gigi, Dok. Oh ya sini cenah diperiksa dulu. Periksa. Terus kita kasih teh arek dibere dahar bere nginum. Ditanya unggul. Giginya ngilu tidak. Ngilu. Nya aing teh ngamuk. Nya ngilu dok, da gigi aing mah da rempel di dia mun teu ngilu mah meureun aya di imah huntu aing. Aing teh aing nyeri huntu. Kadon ditanya giginya ngilu tidak. Kapan geus pugu gigi aing ya rareteng di dia ngarilu meureun ka mana ge. Maksudna meureunan ngilu teh lain mimilu. Ngilu teh sakit kitu meureunan. Teh ngilu meureun mandak pugu geus aya rempel. Lain milu. Kan itu kan ieu huntu teh lain. Kumaha tuh? Nyeri ngilu. Geus puguh nyeri. Urang teh dok sakit gigi. Iya cenah giginya ngilu tidak. Caing dicarekan dokter puguh nyeri huntu. Dokter di zaman saya huntuna ayaan tapi ka ayeuna ge ngilu wae huntu mah di dieu. Dokter teh ngajenghok. Anehon, kayak dicabok, kok nyari huntu ditanya giginya ngilu teu, pugu gigi aing rempel di dia cek aing teh. Kan ditanya giginya ngilu tidak. Aing mah ieu mah pasien lieur dokter aing. Tunggu aku dokter geus we Anda mah pulang cenah udah enggak usah. Kalah riweuh jeung dokter urang tadi pugu nyeri huntu. Atunya heueus ya mah. Tah kapan cain teh dok? Bukan ini gigi saya mana rempelnya pasti ngilu. Nah, kalau giginya tidak ngilu, gigi saya teh di rumah. Gitu. Cek urang teh. Dokter lieur. Maksud dokter teh lain ngilu teh lain ngilu nguntit gitu berenang maksudnya teh. Kumaha tuh? Nyeri ngilu saeutik ngilu linu berenang. Mun linu heueuh. Lain ngilu. Mun linu mah teh nyebutna teh giginya ngilu tidak. Pugu gigi aing teh di daria dokter tah sini rangeteng. Namun disebutkeun linu heueuh. Linu aduh. Dokterna orang Batawi meureunnan orang Bekasi teu bisaeun bahasa Sunda. Aing ngejelaskeun. Dok ari ngilu teh naon? Ngilu mah damer ngilu ka mana? Ari ngilu mah. Yo mana ge Tungtungna ando dibere obat euy kalau ka dicarekan bahreng-hereng jeung dokter Mang. Aduh, cendek kumaha. Ceuk aing panas di jero. Kudu digeberan. Ngadar kipas sekalian. Nya Mang. Tawang kadar duduk kuy. Duduk kuy. Mitiis. Sia teh. Udah panas jeronya. Tawang kadar AC aya 2 mah. Aduh, nu second we nya Mang dan nu anyar. Meuli AC eleg tiis tetawa beli freezer sekalian di eleg kulkasnya freezer. Lah. Aing mah asmeureun Mang, kudu di kulu beula saeutiknya. Karap kumaha ge aing mah. Teu apal. Pokona panas jero hayang tiis. Udah meuli freezer eleg Anu nyerina ge huntu di dieu Mang, diobaran di dieu. Mau nyeri beteng heueuh di dieu. Eta mah huntu mah akibat eta teh. Akibat aya dina organ tubuh teh aya nu bermasalah. Ceuk nu geus berpengetahuan. Bermasalah. Nu bermasalah eta teh organ tubuh urang teh. Da kudu dibenerkeun atuh Mang, bisi keterusan masalahna. Lain masalah jeung tetangga. Ieu organ tubuh jang. Bisa nu garlut eta ge. Bisa
Emang naor mas? Bisi kapan bermasalah. Namun tuh aya anu ieu laporkeun memang bermasalahna. Ih, lain maksudna gerlut dina jero beuteung bermasalah. Jadi aya nu luka bisa, eta teh bisa disebut bermasalah. Dina jero beuteung teh luka. Jadi menimbulkan hawa panas. Mun kita apal mah. Gitu mah hese da mang mun make Tensoplas da hese meureun. Nya ceuk aing ngacapruk di otak. Soak aing mulai yo. Di betadine ane mah kudu ngelakukan betadine mah. Aing babaturan aing geus gagal ieu we. Aduh, Soak liwai aing. jadi huntu na mang. Aing geuna huntu kana setoplas aing Aduh. luff aing geus bingung nerangkeunana geus kudu kumaha tuh aing nya. Eta meh teu bermasalah meh teu gerlut mang. Heueuh lain masalahna dumbret gerlut gitu lain jero beuteung teh. Tadina urang salah pola makan. Pola makan. Jadi mun urang salah pola makan, tah akibatnya gitu. Naon di dahar. Dan teu mang paling oseng katuk. Lah, lamun di dinya ngadahar anu 4 sehat 5 sempurna mah aya buktina kitu panas. 4 sehat 5 sempurna. Sehat kan awakna ge mah jadi huntu mah panas di jero. 4 sehat 5 sempurna. Genepna seubeuh nu penting mang. Lah karep eta pun ka 8 ge. Kumaha tuh? Untuk